Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Openg Sesen Siluman Gunung Cermai. Ayeuna bagian anu ka 20 genep nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Aceuk Yeni ti Palihan Majalengka. Kangge Aceuk Yeni ngahaturkeun rewuh laksaketi kabingahan rehna parantos ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subrek kantun subrek heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Laina naon mamang masok bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Openg bagian anu ka 20 genepna. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simbutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak, dung dung, das. Di mana aya jurig teh di mana? Di Mang Didi tukang bubur di ditu. Cek Bimina nunjuk kabeh wetan. Nya di ditu teh di ditu di mana bibi? Cek Palebe tacan ngartieun. Di payuneun Bumina Juragan Surya. Cek Bimina. Oh, nya geus atuh, ayeuna mah hayu. Urang kai mah kuring heula we ngarah tenang. Hayu ka jero asup. Ceuk Palebe ngajakan Bimina asup ka jero imah. Koloyor harita Palebe ngoloyor ka deukeut panto. Dituturkeun ku Bimina tulis sup asup ka jero. Geus aya di jero, gek Bimina langsung diuk dina amparan samat. Ari Palebe gura-giru ka enggon arek ngageuingkeun anu jadi pamajikanana. Teu lila geus datang deui dituturkeun ku Ambu Lebe. Laju gugek Palebe jeung bojona dariuk hareupeun Bimina tuluy pok Palebe tumanya. Ye Bimina, aya naon sabenerna? Sok ayeuna geura caritakeun sing tenang. Na jurig atawa naon anu katempo teh? Cek Palebe. Jadi kieu Palebe, abdi teh nuju neneangan pun anak jang casmat. Kupedati mulang tahlilan 7na
budakna palebeta can mulang kene wae. Nya abdi teh milarian ka bumi Jang Eman sareng bumina Jang Tarmidi, tapi suwung teu aya. Nya abdi teh teras bade mulang deui, tapi barang ngalangkungan payuneun jenatna bumi Juragan Surya, abdi ninggal anu ngajepat di tengah jalan. Sabab abdi panasaran, nya ku abdi teh dicaketan. Ari pek teh anu ngajepat teh siga awak jalema. Nya abdi teh ruas, langsung we lumpat bari jejeritan, kitu palebe. Cek Biminah ngaguar pangalamanana. Palebe unggut-unggutan, tapi tuluy leng ngahulang sakedeung. Geus kitu pok nyarita. Ke kuring mah sok sieun eta teh jalma anu kacilakaan euy lain jurig Biminah. Ayeuna Biminah cicing heula di dieu nya. Keun dari baturan ieu ku indungna barudak. Tah kuring rek neangan heula batur, engke rek ditempo ka ditu. Nah naon anu ngajepat tengah jalan teh dipastikeun jurig atawa naon. Ceuk palebe. Biminah unggeg tandaning panuju. Harita palebe jung cengkat. Geus kitu koloyor lempang. Berai muka panto. Kenceling we. Indit. Kebat lengkahna palebe. Arek ngajugjug ka imah Mang Jamsa. Salaku inohong lembur. Arek menta di baturan keur nenjo anu ngajepat di hareupeun imah Juragan Surya teh. Tekung silila lengkah palebe geus nepi ka teras imah Mang Jamsa. Langsung palebe kakatrok bari uluk salam. Sampurasun. Mang Jamsa, Mang. Ye kuring ye aya perlu Mang. Cek palebe jojorowokan. Mang Jamsa anu kakarakwe rek morosotkeun kolor jadi teh tulus. Laju kolor dirangsudkeun deui. Aduh, baku palebe mah. Ari peuting sok ngaudangkeun, ngaganggu wae kana kagiatan batu. Padahal mah ieu malam Jumaah aing terek ngadian. Aduh. Cek Mang Jamsa gegelendang. Juk teang heula ka itu, bisi penting. Cek pamajikan Mang Jamsa nyurungkeun salakina sangka nepungan heula palebe. Nya Mang Jamsa teu nyarita deui, gap kana sarung, tuluy disolendangkeun. Geus kitu mah kaluar ti enggonna. Tuluy ngalengkah ka hareup brai muka panto. Breh di teras, palebe keur ngabadegah. Duh, hambur ayeuna ngaganggu Mang Jamsa. Kuring aya perlu naon palebe? Kuring menta di baturan ka ditu. Ka hareupeun jenatna imah Juragan Surya. Cek palebe. Hah? Ka hareupeun imah Juragan Surya? Narek naon peuting-peuting kadinya palebe? Cek Mang Jamsa keruh. Bieu teh Biminah tas ngaliwat ka bedinya cenah. Tuluy manggihan nu ngajepat di tengah jalan siga jalma. Ngan Biminah sieun bisi jurig jadi lumpat. Terus kuring dicegat. Tah ayeuna kuring teh yang mastikeun. Nah naon sabenerna nu ngajepat teh. Sebab kuring mah hariwang bisi jalema anu kacilakaan eta teh. Kitu tah Mang Jamsa. Cek palebe bari pepeta sagala. Oh kitu. Nya hayu atuh urang teang bisinya jalema palebe. Temal Mang Jamsa bari ngalieuk ka gigir nenjoan obor anu biasa sok ditunda deket golodok. Nya ayu atuh Mang ayu ah. Ceuk palebe bari tuluy malikeun awakna. Mang Jamsa gura-giru nyokot obor, geus kitu diseungeut. Beral we duanana lempang ngajugjug ka palebah imahna Juragan Surya. Teu kacatur di jalana, jog harita palebe jeung Mang Jamsa geus anjog ka hareupeun gerbang imahna Juragan Surya. Palebe jeung Mang Jamsa
datang-datang langsung kebeg tengah gebeg barang bre Nenjo aya saurang jalma anu ngajalapang dina kayaan pikawatireun. Eta jalma huluna buntung sedengkeun getihna ngabayah bah ngabanjiran awakna. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah saya teh tuh mani pikawatireun kieu ieu. Cuk palebe. Mang Jamsa istighbar tuluy ngusap beungeut. Aduh, duka saya teh kuring oge teu pati apal. Da bajuna oge pinuku getih ye teh. Bari eueuh huluan palebe. Cek Mang Jamsa. Aduh, ayeuna mah kieu wae. Kuring rek lapor heula ka Pakuwu ari Mang Jamsa. Lapor ka pos ronda titirkeun kokol. Cek palebe marentah. Mangga tuh palebe mangga. Tembal Mang Jamsa geus kitu mah langsung duanana ingkah ninggalkeun eta tempat. Palebe ngagedig arek lapor ka Pakuwu. Ari Mang Jamsa ngagedig rek ka gardu ronda. Nya teu lila oge Mang Jamsa mah geus nepi ka gardu gancang nakol-kokol ditihtirkeun. Urang lembur anu kalobaana geus salare tibrah harita ngaradak harudang. Kajaba anu kabluk meureun. Harita nu harudang mah tuluy talurun ti imah masing-masing muru ka gardu. Sabab ngarasa hariwang bisi ayana naon. Nya dina waktu anu henteu lila oge, warga Pilemburan geus loba anu ngagimbung, jol-jol ngariung di gardu ronda. Nya sanggeus loba nu datang, harita Mang Jamsa nyarita. Kadang wargi sadayana ya hampura ye kuring geus ngagerwakeun kanu keur ngeuna-ngeuna salare. Kuring teh bieu jeung palebe manggihan layon di tengah jalan hareupeun gerbang jenatna imahna Juragan Surya. Eta layon dina kayaan uhuluan. Ayo ayeuna ku salarea urang teang, urang bawa ka tempat anu merenah. Ceuk Mang Jamsa. Salarea ngagebeg ruas. Nya hayu atuh urang teang, karunya ari layon mah diantep di jalan hayu. Cek Mang Ali. Nya hebat urang teang hayu. Nya geus kitu mah bring we salarea ngabring. Ngajugjug ka imah jenatna Juragan Surya. Barang nepi salarea ngacenghok sabab layon anu dicaangan ku obor teh katingali atra mani pikawatireun. Anu borangan mah langsung mariceun beungeut ngabalieur bari sing alundur. Keur kitu jol-jol pupuh lembur oge daratang, Pakuwu jeung palebe, Pak RT jeung Mbah Murtala norojol aya. Aduh, ka para pamuda ieu disuhunkeun karna alona. Eta layon hayu urang bawa ka imah kuring hayu. Pakuwu paparentah. Anu ngalora srug-srog maju ngadeukeutan layon. Nya geus kitu mah rageyeung we layon teh digotong ku opatan. Anu duaan nyekelan leungeunna hiji sewang, anu duaan deui nyekelan sukuna hiji sewang. Layon digotong diabringkeun ku urang lembur muru ka imahna Pakuwu. Nepi ka imah Pakuwu srog layon teh ditunda di teras di tempat anu caang. Sabab di imah Pakuwu mah digantungan dalung anu gede jadi cahayana caang mabrak. Jalma-jalma anu nenjok kana layon si Casmat sing balieur miceun beungeut punduk oge ngadadak karasa pating puringkak. Sabab nenjo layon anu ngajapapang taya sirahan. Srog Pakuwu maju ka hareup menta dibaturan ka palebe jeung Mbah Murtala. Palebe kali bah cik baturan kuring urang sidikeun na layon saya teh sabenerna. Sabab kuring ieu teh asa-asa apal ieu ningali kahandapna mah ieu teh. Cek Pakuwu. Palebe jeung Mbah Murtala maju ngadeukeutan layon. Tuluy layon teh diperhatikeun di tengetan ti handap nepi ka luhur, ti dampal suku nepi ka paleba beuheung. Geus kitu
Bah Murtala jeung Palabe silih reret. Ceuk abah mah ieu layon teh siga layon jang casmat ya budak Bimina. Ceuk Bah Murtala. Nya siga-siga anak Bimina ieu mah Pakuwu. Palabe sapamadagan. Keur kitu Pakuwu oge nyebutkeun pamadagana yen eta layon teh bener layon jang casmat. Aku atuh ari kitu mah sabab ceuk kuring oge ieu layon teh siga-siga jang casmat anakna Bimina. Ari kitu mah ayeuna hayu geura susulan Bimina sangka leuwih pasti ieu teh layon jang casmat anakna hayu. Ceuk Pakuwu. Palabe langsung harita marentah ka saurang warga nu deukeut. Kang Awan, kuring rek nita ieu. Cik pangyusulankeun Bimina anu ayeuna keur aya di imah kuring. Cik sina ka dieu beuti penting kitu, Mang Awan. Ceuk Palabe marentah ka Mang Awan anu nangtung panghareupna. Mangga. Ceuk Mang Awan. Teu loba omong, Mang Awan langsung ngaleos rek nyusulan Bimina nu aya di imah Palabe. Urang lembur anu nyaksian layon si Casmat harita pada galecok ngarobrolkeun ngira-ngira kana anu tumiba ka si Casmat. Aya nu nyangka dibegal ku jalma jahat, aya nu nyangka di arah sirahna keur tumbal pasugihan. Aya oge anu nyangka sirah si Casmat teh rek dijieun tumbal keur ngawangun cukang di dayeuh. Sabab ceuk beja mah lamun nyeun cukang atawa jembatan, lamun hayang awet jembatanana nya kudu ditumbalan ku sirah jalma. Jeung rea-rea deui sangkaan urang lembur ka si Casmat. Tapi taya saurang oge anu nyangka lamun si Casmat teh korban kakajeman siluman gunung Cermai nyaeta Nyimas Ratna Kumala anu keur ngulik elmu setan demi ngahontal cita-citana keur males pati ka Jakalodra. Keur kitu torojol Biminah norojol digiringkeun ku Mang Awan. Paroman Biminah meuni sepak sabab hatena ruas kacida di bejaan ku Mang Awan cenah kudu nepungan Pakuwu harita keneh. Komo barang disampakeun ku nu ngajepat mah hate Biminah asa soak. Untung sakitu oge geus dirurub ku samping. Aya pikir sanaon Pakuwu? Ceuk Biminah. Kieu Biminah. Sateu acana Biminah narima parentah ti kuring ayeuna. Biminah tenangkeun heula hatenya. Sok geura tarik heula napas ngara tenang. Ceuk Pakuwu. Mangga Pakuwu, mangga. Cik Biminah nurut kana caritan Pakuwu. Sanggeus katingali Biminah rada tenang, pok Pakuwu nyarita deui. Punten Biminah, ayeuna kuring rek marentah. Cik, ayeuna geura pariksa ieu layon. Na Biminah wawuh atawa henteu ka ieu layon. Cik Pakuwu, nyaritana teh ati-ati pisan. Rah Biminah henteu ruaseun teuing. Atuh srog Biminah maju ka hareup ngadeuketan eta layon. Tuluy samping kebat anu ngaruruban layon dibuka. Barang bre koceak. Biminah ngoceak. Tuluy ngalanggerek ka piuhan. Untung Pakuwu sigep nampanan Biminah anu ngalanggerek ka piuhan. Geus kitu mah Pakuwu paparentah. Aduh, ayeuna Biminah jeung ieu layon anu taya lian layon jang Casmat ayeuna urang bawa ka imahna Biminah. Sok geura siapkeun keur ngagotongna hayu. Ceuk Pakuwu. Warga pilemburan paceuweuh migawe parentah ti Pakuwu. Sanggeus sagalana siap, layon jang Casmat jeung Biminah anu kapiuhan digarotong dibawa ka imahna. Sanggeus nepi ka imah Biminah, gancang Biminah jeung layon dibawa ka jero. Nya geus kitu mah salarea ngemitan di imah Biminah nepi ka Brai Beurang. Sanggeus datang wanci beurang, Pakuwu marentah deui.
sangkan bebarengan nguruskeun Biminah jeung layon Cicasmat. Biminah diurus ku kaum Wanoja sangkan sadar tina kapiyuhanna. Anu sawarehna pusak-pasak keur nyuguhan anu digarawe. Ari kaum lalakina jeung para pamuda nyiapkeun keur mulasara layon. Ari pada ngupah ngapeh mah nya akhirna Biminah sadar tuluy ngaguk-guk ceurik. Biminah pada ngupahan sangkan sabar, sadar, pasrah, sadrah, sumerah kana eta papasten. Nya akhirna layon teh dibawa ka astana arek dikurebkeun, diabringkeun ku urang lembur anu milu sungkawa. Kocapkeun dina wanci sorena Paku ngajak ngariung ka para inohong arek nyawalakeun ngeunaan keamanan lembur anu ayeuna keur meujeuhna gawat. Ngong Paku ngomong, ayeuna geus duaan anu jadi korban teh. Jadi jelas hal ieu lain sakadar kajahatan biasa, tapi geus bisa disebutkeun darurat ieu teh. Urang ulah ngantep kitu wae, tapi kudu babarengan payeuk leungeun paantai-antai tangan. Urang bareng ngajaga keamanan ieu lembur. Kumaha lamun urang giatkeun deui ronda, sabab gara-gara urang taledor arembung ngajalankeun ronda. Tah jadi kieu balukarna. Ceuk Paku mere usul bari jeung satengah maido pedah tara anu ngaronda. Nya ti mimiti ayeuna mah urang aya geundeuy ronda we Paku. Sapenting 5 urang we ngarah reug-reug. Da loba ieu panggeus si lembur urang teh komo dicampurkeun jeung para jajaka ngalora mah pasti beuki loba. Ceuk palebe panuju kana kamandang ti Paku. Nya Abah oge satuju. Kajeun Abah geus kolot oge, Abah mah dek milu ngaronda teh jang kuku. Ceuk Bah Murtala. Nya sakabeh nu hadir di dinya mupakat sapuk lamun kahareupna bakal digiatkeun deui ngaronda di gardu. Nya ari salarea geus satuju mah urang giatkeun ronda we di kawit peuting ieu. Tak keur ngabagi sasahana anu ditugaskeun tiap peutingna, sok mangga atur ku Mang Jamsa. Ceuk Paku. Mangga Pak mangga, gampilah kin ku abdi diatur. Tembal Mang Jamsa. Nya saterusna mah kabeh ngobrol ngaler ngidul, sagala dicaritakeun, sagala diomongkeun. Sanggeus ngarasa cukup, akhirna saurang saurang ngeureuyeuh narungtutan marulang. Dina wanci peutingna urang lembur sangkan urip anu kabagean tugas ngaronda geus ngarumpul di gardu. Aya kana 5 uranganana. Anu tiluan jalma nu geus meunang umur. Ari nu duaan deui mah masih keneh jajaka. Nya kitu geus meunang ngabagi ku Mang Jamsa. Ngarah anu ronda teh ulah anu karolot kabeh atawa ulah nu ngalora kabeh tapi kudu dicampureun. Kabeh ronda taya nu lemor, kabeh pada marawa pakarang sabogana. Sabab keur jaga-jaga bisi aya siku si wulu-wulu mau ngamuk gajah mata. Tapi barakah sapenting eta mah salamet taya kajadian naon. Peuting isukna salamet deui taya naon. Unggal peuting anu ronda taya nu manggihanna naon. Urang lembur jadi reug-reug, sarena jadi tenang deui, henteu sieun bisi aya deui nu jahat. Sedengkeun dina waktu peuting Kemis anu ronda beuki sumanget kalawan diluluguan ku Mang Ade Sukmana jeung Mang Ismail teh salaku nu pangkolotna. Anu saurang deui masih keneh ngora
tapi geus boga anak pamajikan. Ari nu duaan mah masih jajaka. Kumaha urang nguliring babarengan atawa dipisah sawareh ngidul sawareh ngaler, tawa kumaha ieu teh alusna ieu? Ceuk Mang Ade. Ari ceuk kuring mah nguliling babarengan we Mang Ade. Ngarah lamun manggih garong atau bangsa teh gampang nyerekna. Ceuk Mang Ismail. Nya kitu teu naon ngarah reug. Sabab Mang oge masih hariwang ieu teh bisi nu jahat datang deui. Pan ari lobaan mah teu sieun teuing ka urangna. Ceuk Mang Ade. Uing mah lamun bisa mah hayang usul bagi dua ieu teh Mang Ade. Anu tiluan ngidul, anu duaan ngaler. Kajeun uing jeung si Supri lah ngaler Mang Ade. Cek si Uca. Manehna mah hayang bareng jeung si Uca teh ngara bisa noong Nyi Ito. Maneh hayang duaan, batur mah hayang lobaan maneh maca. Siap gitu karena tanggung jawabna lamun aya naon. Cek Mang Ismail rada nyewot. Atuh si Uca jempe. Najan hate mah keheul dumeh kamandangna teu kapake. Geus ayeuna mah tenang we da masih kene sore. Ke lamun geus rada peutingan karek urang nguliling. Nya mudah-mudahan we urang ditangtayungan sing saralamat. Ulah siga si Casmat jeung si suara budak palebete ya nauzubillah. Ceuk Mang Ade bari ngaberi giding. Ari ras ingat kasih Casmat anu maot huluan jadi muriding bulu pundukna. Harita 5 urang ronda teh akhirna mah ngalobrol ngaler ngidul mani uplak. Mang Ade jeung Mang Mail ditanggap lalakona waktu keur ngora naon wae pangalamanana. Nya ku Mang Ade jeung Mang Mail didongengkeun pangalamanana. Aya nu pikasirieun, aya nu pikasediheun. Di barandungan kudu ngalora meuni asa kahibur. Kira wanci tumake 5 anana jerat jerut talurun 3 gardu ronda. Tuluy ngurilingan lembur bari nakolan kohkon. Tanghi aya kutang nu mangsuhi. Tanghi aya kutang anu bisumi. Tanghi aya kutang anu biumi. Cek si Uca dibarengan ku heureuy kituna teh. Sing baleg ulah bari heureuy bisi kasinggung. Cek Mang Mail ngagebes. Tanghi. Ronda jojorowokan bari nakolan kohkol. Ngarah urang lembur henteu tibra teuing sare. Sanggeus nguriling nepi ka tungtung lembur, tuluy ronda teh balik deui ka gardu. Sageus aya di gardu langsung yen durukan rek meuleum sampeu. Bari nungguan sampeu asak kabeh ngalobrol sagala diomongkeun. Parat nepi ka isuk berkah taya kajadian naon. Kocapkeun peuting isukna dina peutingan Jumaah. Sakuma biasa harita ronda aya 5 urang. Anu tiluan anu geus menang umur. Ari nu duaan mah jajaka anu meujeuna bala kesenteng. Anu kolot aya Mang Abung, Mang Cecep jeung Mang Sonandar. Ari jajakana aya Jang Dudung jeung Jang Wawan. Kabehna taya nu lemor. Sakumaha parentah ti paku sabab bisi aya galagah kancana siku si bulu-bulu mau ngamuk gajah mata teh. Tapi teu poho kabeh pada marakal cai jeung papandil keur engke peuting ngaliwat. Ke aya nu mekal bako henteu ye. Mang mah geus beakeun bako ye teh can pesen deui. Ceuk Mang Abung. Aya ye tapi lain bako mole Mang. Da bogana nu kieu kuring mah ye bako tampang cap menyan. Koptah bisi rek ngasaan Mamang. Ceuk Mang Cecep. Nyakeun bae lah tambah eueuh teuing mah. Tapi moalna naon gitu.
Dewek masuk sieun didatangan ku jurig we sabapududna bau menyan meureun kete. Cek Mang Sonandar. Hus, nyamual atuh, da jurig mah teu beukin udud. Nu matak jurig mah sehat. Asa can kadenge aya nu gering paru-paru jurig mah nya, beda jeung jelema. Cek Mang Cecep deui. Nya, aya meureun jurig gering oge. Ngan teu beja we ka Mamang da era meureun nya jurig gering. Cek Mang Dudung. Lamun jurig gering rek saha nu nyuntik na sia teh? Jang Wawan Mairan. Ganeng. Ulah ngobrolkeun teuing jurig bisi kadengeun ku jerigna kumaha lamun datang. Cek Mang Abung bari nyelebung udud bako. Nya, daripada ngomongkeun jurig mending ngomongkeun batur we, lumayan keur hiburan. Terus digogoreng ngarah batur ngarewaeun ka batur. Pan batur jeung batur jadi batur. Cek Mang Sonandar ngomongna pabelit. Tapi cacap Mang Sonandar nyarita kitu, no atuh ari ujug-ujug. Olo waktos nah kabujeng seep wadia balad ATE ofisial keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna Mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.